Ari dokter anu di puskesmas urang teh, eta teh anyar kan? Teuing teh apa? Aku naon gitu? Kamari basa abi nganter si Ijem ke puskesmas dipariksa kan. Dokter teh nanya kieu, ibu punya gula nggak? Nah dokter teh kalah nanya bumbu dapurnya. Terus Lieu. dia ngajawab naon? Nah si Ijem teh jawab, tidak punya bu, tidak punya gula, cenah. Boloh si Jem ngajawab teu boga. Kudu buku atuh tanyakeun ka dokterna gula bodas atau gula beureum. Bisi salah kita. Nya, teu kepikiran ku abi, kumaha tuh Kang? Balik dewe ka ditu. Ayeuna atuh isukan. Isukan tanyakeun deui. Bisi rek metis. Karunya butuhin gula. Da teu apa atuh Kang? Oh, burung kusung ngejawab teu boga. Kapan cemen teh sok nyadap lin. Boga kan beureun gula beureum mah. Ya pasti bogaleun Kang ari gula beureum mah. Ya, isukan ka deui karunya dokter. Mbak. Ya. Assalamualaikum sampurasun baraya. Kumaha damang ieu teh pamirsa baraya sadayana di mana we ayana. Kumaha ngontena lancar. Tos kenging naon wae teh ngonten manawi. Kulan teu acan. Teu acan ke kengingan. Nu leres. Maknya. Aduh, dedeh teuing. Gusti, sing sabarnya, sing salabar, sing tawakal. Usaha we sing ieu nya. Usahakeun mudah-mudahan saenganna tiasa kenging lah nya. Didoakeun ku abdi nya saenganna painten sing kekengingan tina ngontenna nya. Tiasa meser mobil anu pang anyarna, anu pang hadena nya, anu zaman ayeuna tah. Nya meureun ke mun panggih jeung abdi teh nya. Wah, nyampak si eta cenah keur gegeleuingan we kana mobil nu pang anyarna kitu nya. Abi mah saukur tiasa mulus dada we bari ningalikeun ti luhur tina helikopter tah gitu. Mudah-mudahan we nya ada pamiti acan, teh teu acan yuk urang ngalamun heula. Da gratis ngalamun nya. Sateu acan ngalamun teh kenging. Gitu nya. Hatur nuhun, sing sumanget baraya, sumanget konten, mudah-mudahan bakal aya hasilna. Ayeuna henteu buating isukan. Ya. Isukan henteu buating pageto. Pageto henteu minggu hareup. Minggu hareup henteu bulan hareup. Bulan hareup henteu tahun hareup. Tahun hareup acan keneh. Nya tahun hareup deui we kitu nya. Itu susuganan gitu nya. Mudah-mudahan sanu apalnya. Gitulah paintennya. Salam ka kasadayana, salam ka wilujengan, mudah-mudahan utamina sing sarehat sadaya wargi simkuring di mana wae ayana. Itulah di simkuring betulnya. Wilujeng konten, wilujeng sukses insyaallah. Wassalam sampurasun. Yeuh baraya nya lamun urang ngonten tuluy nguploadkeun kontennya terus geus 2 jam misalkeun anu nempongan saukur 10 urang 20 nya poe dihanapeun 100 nya. Beujeuh tong dihapus pengalaman simkuring ge nya. Tong dihapus ka hade da sanu apa nya. Tah uing kusi nyobaan harita nya. Nyen konten emang teu rame kontenna nya ada bodor garing urang mah ngawangkong gitu. Pas 3 jam teh nu nongton teh ngan saukur 88 urang teu 100 acan. Bayangkeun eta ngenes da kana hate nya. Tapi teu putus asa didinya. Diantepkeun we. Teu dihapus ku simkuring teh, teu dihapus. Isukanana tah, ngotak kade tong dihapusnya. Isukanana pas kurang dibuka, apa jadi sabaraha view-na? Jadi 100 pemirsa. Nambahan hiji lumayan sakitu ge nya. Matakna lamun konten teu rame, tong dihapus, kan antep. Kayak bakal nambahan. Sugan hiji 2 imanya gitu. Sakitulah ti simkuring mah nya. Mudah-mudahan sing rarame view-na, sing adageung kekenginganana. Gitulah. Wilujeng konten. Sukses. Kamari peuting abi panggih jeung budakna bohajeng nu digawe teh kan. Muli peuting balik ka nya. Emang sok peuting balikna ge nya. Bahkan lamun akhir bulan masuk jam 12 eta mulangna. Pernah hiji mah sama ditanya ku abi Kang kasih Neng. Neng, teh kenapa sih kalau kerja itu pulangnya malam-malam terus? Kan takut Neng kalau pulang malam mah cek abi dek gitu kan. Terus kumaha cenah? Terus cek mana teh, udah biasa bi cenah. Lagian aku kan lagi ngejar mimpi. Aneh kan jawaban tanya. Abi mah cek abi mah. Aneh kumaha? Ya aneh cek abi mah Kang.
digawe hayang ngejar mimpi. Padahal cek abi mah nya aya ngejar mimpi mah geus sare deui naon hasiana. Kan ngimpi. Nya aneh. Aing udah ngimpi mah kuduna sare nya. Nah, kalau digawe udah ngebadi teh. Udah sare enggak. Sugan we ngimpina. Nanti udah gede nya. Nu mahatak cek abi ge aneh Kang jawabanna teh. Nya. Duh, iya hujan itu eureun ti isuk nih. Ngecerk we tuluy. Nya puguhan jabat tadi mododor gelap Kang. Wah aslinya anu keur bulan madu pangantenan meureun. Di keluar kamar haye we ngahekok di jero. Lamun cari cing hekok di kamar we teh. Da teh naraon gawe da teh Kang? Main catur nyi ular tangga kadang-kadang mendarkeun tehel. Nya naon deui atuh panganten anyar ari ieu. Ya wae kusut apa wae. Ya kan abi mah teu apa tuh Kang. Tapi ketang cek beja cenah nya. Ciri-ciri anu beukian mah nya aya 3 sia nyi. Aya tilu naon wae Kang? Nya anu kahiji cenah bibirna teh kandel. Bibirna kandel. Heeh. Anu kadua teh keur nyekelan HP. Oh gitu. Terus nu katilu naon? Anu katilu teh ayeuna teh keur nyekelan bibir. Mah nya Kang. Nah eta ge. Catang bisa we bener Kang. Duh, untung we abi mah keur teu nikelan bibir. Hujan we euy. Aduh. Mbak, nya. Anu ngaran hutang mah tetep kudu dibayar Kang. Eueuh dulur, eueuh batur, eueuh baraya tetep kudu dibayar. Arek adi, arek lanceuk eta teh kewajiban. Keur mayar hutang urang teh. Kamari nyi si Amen teh ngadongeng ka Akang masalah keur ngorakna. Tapi aya nu teu kaharti aya Akang teh kana dongeng manehanna teh. Padahal teh kisah nyata cenah manehna keur ngora. Teu kaharti kana dongeng. Nah kitu maksudna Kang atau kumaha? Nya si Amen teh ngadongengkeun baheula basa manehna can kawin nyi. Kapan apa ieu nya si Amen mah kawinna teh geus rada kolot umurna 30 leuwih lah mun salah mah nya. Tah baheula teh cenah basa manehna can kawin. Tiap aya dulurna anu hajat anu kawin gitu nya anu hajat pandaratang ieu dulur-dulurna kabeh teh biasana cenah dulur-dulurna anu karolot nya mangna uwana pokona anu karolot lah sok ngelege ka si Emen teh ira nyusul cenah kitu eta teh tiap aya nu kawinan gitu nya dulurna eta tanggap pokona mun daratang dulur-dulurna teh pasti ngomong kitu ka si Emen teh si Emen teh ngerasa kumanya lain dengeunah atuh lah ya kan cenah da abi teh lain bung kawin tapi kan can aya jodona aya kabogoh maloba cuman teh tapi nu bogoheun eueuh cenah kitu aya kungsi harita cenah nu geus naon teh geus deukeut jeung manehanana sampe masih dijem nya tapi beda keyakinan cenah Beda keyakinan kumaha? Beda agama. nya beda keyakinan jadi si Emena yakin ka si awe eta si awe teu yakin ka si Emen gitu. Terus kulantaran si Emen teh nya aya rasa kateungeunah lah dikitu-kitunya ku dulurna. Hiji mangsa mah cenanya harita teh dulurna teh anu maot nih, anu maot. Otomatis kan daratangnya kabeh dulur-dulurna teh kasup anu sok ngeleg manehanana aya daratang di dinya keur ngariung cenah ngarumpul. Tah sabat keur ngariung kitu, si Emen teh ngobrol ka kolot-kolot anu sok ngeleg maneh teh. Irah nyusul cenah. Ayo eta mah gantawang teh tampiling eta si Emen. Akang teh ngarti padahal si Emen mah ngan saukur ngomong irah nyusul. Nah kudu dicabok sagalanya. Teu kaharti akang. Naon salah si Emen coba? Nya Kang nya aneh sarua abi teu kaharti. Pergi nyebut iraha nyusul. Nah, melikat ngarambak kitu nya. Nya